Wilujeng Sumping di channel Akang Asda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kumaha damang. Alhamdulillah ayeuna urang patepang deui dina pangajaran basa Sunda dina tema hiji nyata anu ngeunaan kaulinan barudak. Satacan urang ngalajengkeun kana pangajarana sumangga atanapi hayu urang ngadoa sasarengan, ngadoa di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, ayeuna naon sih kaulinan barudak teh? Kaulinan barudak teh nyata upami dina bahasa Indonesia mah disebut dengan permainan tradisional. Atanapi dina bahasa kolot mah nyata disebut permainan heubeul atanapi kaulinan heubeul. Kaulinan barudak kawilang loba rupana samemeh nerekap pangaruh teknologi anu balukana loba kaulinan modern anu leuwih dipikawano. Artinya, permainan tradisional terbilang banyak jenisnya sebelum terpengaruh teknologi yang kebanyakan permainan modern yang sangat diminati. Salian mibanda fungsi hiburan, kaulinan barudak teh nyaeta lebet ku atikan sarta gede mangpaatna pikeun kamakaran jeung tumuhuna fisik barudak. Artinya, selain memiliki fungsi hiburan, kaulinan tradisional masuk ke dalam pendidikan serta besar manfaatnya, yaitu untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik anak-anak. Kukituna, kaulinan tradisional pikeun barudak lamun bisa mah tangtu kudu dimumule sangkan tetap jadi kabenghara nu mibanda ajian luhur. Artinya, maka dari itu, permainan tradisional untuk anak-anak kalau bisa tentu harus dijaga atau dilestarikan supaya tetap jadi kekayaan yang memiliki nilai luhur. Nah, di handap ieu nyaeta aya sababaraha hiji contoh kaulinan barudak. Nyaeta aya egrang anu dijieunna teh tina awi atanapi sok disebut teh jajangkungan upami di babaraha daerah mah atanapi di babaraha tempat mah. Anu kadua main kaleci. Nah, main kaleci teh biasana sok dijieun gunduh atanapi main gugunduhan eta teh. Nu katilu nyata main galah. Main galah oge tangtu kaasup karena olahraga di dinya teh ngalatih fokus, ngalatih kakompakan sareng timna. Terus tangtu teu hilap ngalatih kana fisik anu matak nyehatkeun kana awak. Terus nu kaopat nyaeta aya oray-orayan. Biasana sok aya laguna eta teh kaulinan eta teh. Sareng nu terakhir nyaeta aya kaulinan barudak sondah atanapi sok sering disebut engklek. Nah, ayeuna urang diajar ngeunaan sondah atanapi engklek. Di handap ieu aya wacana sumangga ku hideuk diregepkeun urang bedah sasarengan. Sondah atanapi engklek. Kaulinan sondah biasana diulinkeun ku barudak awewe. Tapi kakiwari kaulinan sondah teh masih keneh dipikawano. Barudak awewe kaliwang leuwih pinter tibatan barudak lalaki. Permainan sondah biasanya dimainkan oleh anak perempuan, tetapi sampai sekarang sondah masih banyak diminati. Anak perempuan biasanya lebih pintar dibandingkan dengan anak laki-laki. Samameh purung main sondah kudu nyieun heula kalangna nyaeta mangrupa kotakan-kotakan nu diibaratkeun jelema atawa imah nurek ditincak.
cara nyieuna nyaeta ngaguratan taneuh ku awi atawa kapur. Artinya, sebelum memulai main sonda, terlebih dahulu harus membuat kalangnya, yaitu berupa kotak-kotak yang diibaratkan orang atau rumah yang mau diinjak. Cara membuatnya yaitu dengan membuat garis-garis di tanah dengan bambu ataupun kapur. Iwal tinyadiakeun kalang, para pamaena kudu boga kojo nu dijieuna tina bata atau batu, sarta engkena rek dialungkeun kana jero kotakan. Sanggeus kotakan jadi, bodak nu rek maraen hompimpah atanapi suwiten heula keur nangtukeun giliran main. Selain dari menyediakan kalang, para pemain harus punya kojo atau gunduh yang dibuat dari bata atau batu. Nah, serta nantinya untuk dilemparkan menuju kotak atau ke dalam kotak. Setelah kotaknya jadi, anak-anak yang mau main pertama-tama yaitu melakukan hompimpah atau suiten untuk menentukan siapa yang pertama main atau giliran mainnya. Mimiti maena ngalungkeun kojo kana kotakan nu kahiji. Tuluy diajlengan bari engklek mapai kana kotakan sejena tapi kabisa balik deui ka tempat asal. Salila mapai kotakan kudu terus engklek. Iwal dina kotakan nu ditangtukeun pikeun deureuh menang nangtung, biasa nu disebut cabrek. Artinya pertama mainnya melemparkan gunduh ke kotak yang pertama, kemudian dilompati sambil angkat kaki sebelah atau sering disebut engklek menuju kotak yang lainnya sampai kembali lagi ke tempat asal. Selama menuju kotak, kamu harus engklek atau angkat kaki sebelah kecuali di kotak yang ditentukan untuk berhenti. Nah, di situ bisa berdiri biasa yang disebut dengan cabrek. Eta tadi wacana bacaan anu ngeunaan sonda. Pamugi-mugi hidup tiasa ngartos kana wacana eta. Nah, di dieu aya kamus alit nyata ngeunaan kecap-kecap anu kira-kira ku hidup kurang dipikahartos. Nyata diulinkeun teh nyata dimainkan. Terus iwal teh nyata selain kawilang teh yaitu atau napi sama dengan terbilang. Tuluy nangtukeun teh nyata menentukan. Adi kecap tibatan nyata dibandingkan. Tuluy diajlengan, diloncati atau napi dilompati. Dipikawano, dikenali. Reureuh, istirahat. Samemeh, sebelum. Lasut, lepas. Nah, ayeuna sumangga dina modulna aya tugas. Sumangga ku hideuk di damelan tugasna tuluy mungkin dibahas dina pertemuan anu salajengna. Kukituna hatur nuhun sate acana permios. Parantos rengse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subrek heula atuh. Hehehehe.